Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kanggo pemirsa sadayana. Nepangkeun simkuring M. Latif Mauludin di kelas 12 IPA hiji. Dina waktos ieu bade ngadugikeun sawarta-warta anu kantos kajantenan dina saminggun kapengker. Ieu nu judulna kebakaran di Pasar Sukaramai, Pekanbaru Riau. Kebakaran lumangsung di Pasar Sukaramai, Pekanbaru Riau. Salasa sore kaping 8 bulan Desember 2019. Kejadian ieu nyen panik sakabeh paragang tarekan nyelamatkeun barang daganganna. Seuneu anu gede ngabeulem sakabeh kios jeung toko. Padagang di lantai dasar, petugas kebakaran dijieun kalang kabut. Mareuman seuneu dihideung di sakitaran tempat kejadian. Pikeun mareuman seuneu, petugas kebakaran ngusahakeun ku jalan ngaliwat tembok rohangan anu geus kabeulem di lantai dasar. Penyebab kebakaran masih keneh ditalungtik ku Polresta Pekanbaru. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Kapayuna pemirsa sadayana mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pemirsa sadayana. Wilujeng petang deui dina waktos anu kapayuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.